Ih, nya aing da ka agen nang kantor sahanya. Ah, telepon si Suebe lah. Tuh, apaan sakit tuh yang nelpon. Sasapaan aja masih Sumiati. Nah, sih nelpon. Tuh, Woi, Sueb di mana? aing keur di luhur ieu ya, di luhur tatangkalan aing. Kernaon dia di ruhul tangkalan. Kadang monyet Beijing. Sasapaan dia aing make disuruh kunjung monyet Sumiati doang dia. Geus turun-turun antarkeun aing ka agen. Atuh siap hayu aing siap meluncur ya. Tapi orang ketemuan di mana? Di tempat biasa bae. Oke, ngotewe kuari kadinya. Oh, kayak turun heula ieu. Jadi luhur keneh nungkeut. Oh, geus nya. Yo, assalamualaikum. Woi, bangsat aing. Nya luhur aing salah teknik aing. Untung teu jendol tarang aing, bangsat doang. Aduh, aing. Untung ya HP teu nanaon. Aing kemana nya? Tadi ngajak janjian saya tak. Aing nangguan tidi bela. Waduh, ada deh Sumiati ieu mah. Aing kudu kumaha ieu? Saduh. Dedek, di ka mana? Da ka agen. Menang teu diantar ku Alek. Ih, maaf-maafnya, urang dek diantar ku si Sueb. Geus kayaknya teu kunaon ari arek jeung si Sueb mah. Bangsat doang. Kira ku amat aing elek ku si Sueb. Hei, ku harai motor hidung bae kok dilap ya. Hei. Rindu yang selama ini sudah menggunung. Ada bubak mabuk itu. Dia tak mesti Alek. Woi, Lek, kunaon dia bubak mabuk? Duh, dia mah mul kira aku aing elek ku si Sueb. Coba bayangkeun ku dia. Kok bayangkeun heula? Hampura kok teu kabayangkeun. Dia mah tah ngabayangkeun ku aing nurut aing mah. Maksud aing mah lain kitu, si Sumiati neuk ka agen, ku aing neuk diantarkeun malah milih si Sueb seta. Oh, gitunya. Aku segala aing neuk balik be, riet aing ngobrol jeung dia mah. Hei, kesempatan aing mau Sumiati. Aduh, Dede Sumiati, Akang Mul datang. Astagfirullah, ya si Sumiati ka mana boa kitu. Ngajangjian ongkoh eta si Sumiati. Jujur aing mah sampe neuk akaran nangguan si eta. Ngolol-ngolol si eta huluna bangsat tong pira ku aing bobodo ku si eta. Nyen riut bae, geus mah diganggu aing keur hees di luhur. Kadang hulu ge riut. Mahagok. Dia itu masih Sueb. Pasti nama seta keur nunggu si Sumiati. Aing teu bisa ngader si Sumiati ke agen. Main aing kudu lah bisa. Teangkeun bae kitu ku aing. Ari dia aya naon kitu, gegedebegan teu pugu bae dong care. Hoyah ieu bantuan aing teteh aing keur nyiram. Teteh dia nyiram urusan aja aing naon. Teteh yang dugaan dia mah dicerik-cerik. Atuh dugaan ngalambak di jalan tinggal nyongcongan. Ugaheun dugaan jalan mah aing dugaan tangkalan. Atuh ngalah dia sorangan ka ditu. Merinya dia mah itu bisa naik. Gua aing keur boga janji. Ngaganggu bae ah. Geus tawayana sakudung ieu. Gah males aing. Dia kabat rangkitat. Wayana. Ngupahan teu jeung dia ka naing. Geus nang bae ka dibere. Sabaraha duit? Geus ge dia geura ala heula dugana. Peng kumaha aing boga jangjeng kerok aing mah jeung si Sumiati. Wena BF dia mah teteh aing ceurik kayangan dugan. Kayak aing mikir-mikir lah kumaha nya. Saya ge aing lamun lain ka dia mah aing moal kudu det mantuan haram najis teuing. Dong geus ge ayo ge geraan. Saya ge.
Ayo. Yo, ya hejo mayo. Mana dia mah? Dulu ku lihat tuh. Panas kene mah yang ngeunah nu hejo teh aing mah. Aing pernah kabatkeun bae. Geus lah ku aing digawean seta. Kon nama teu bisa ngadri si Sumiati ku aing. Sayu ya bae. Tah, bukan hejo dia tah. Mana dek mah koneng? Kitu macan hejo. Teh yang nagin hejo. Bro, udah tika dulu eta warna hejo. Hejo ke dauna arang. Saya ge nang dek ka mana he dia? Sayu. Aing geus manitah dia kudu bae. Luas mah kebon kolot aing mah. Pokona mah tarada kebel seta ku aing. Tak gagal seta aing nganter si Sumiati digawean ku aing dia poe ieu mah. Ari susu kemana? Baru ngit di nage. Neng Sumiati meniklis pisan. Arek kemana gelis? Agar nungguan si Sueb nu ka agen. What? Nungguin si Sueb mending ngajeng amul. Urang naik motor langsung cus teu make rem. Ih heueunya mending naik motor aja si Emul. Daripada nungguan si Sueb teu pasti deh. Geus urang loba mikir, geus segera naik. Oh burung. Oke. Berangkat. Ngeganggu perjalanan aing bae dia ngebajak bae di jalan. Bajak kumaha dia peguan ke Lempang. Dari-darian ke mana gitu? Dek shopping lah ka agen. Kesawang. Iya dong, gak sombong. Iri bilang bos, awas lu di jalan. Terus apaan si eta kara kendek shopping ka agen ge. Paling ge belanja lauk asin. Baru aing geus capek aing nangan dugan. Eta teh dia yang kumaha kitu dugan aing mah. Tadi urang ngulisekan tanggal kalapa aya meureun 50 batang mah. Nu cocok kana ti korot teh dia eta dugaan. Hah, dia mengarna ge jalma nyiram. Atuh nyiram ku rosa-rosa teuing teteh dia mah. Hang dugan hejo sagala macem. Yuk mai urang geus kieu. Mah aja geus capek aing mah. Geus lain deuk meuli di jalan bae, pusing aing ge. Di ditu ge loba yo. Sesepaan dia. Coba dia tadi ngomong da beleguk dia kun. Dia mah janji jeung bikang dia di batalkeun gara-gara dia. Nyung hartian dia ngomong dia meuli di dia kuing ngomong babat rencekek dia kuing. Bisa induk balik itu dek balik ya. Aing bangsat doang dia. Gareget aing ke jelema kitu lawan babaturan kuing dicekek beheungna meureun. Bangsat doang aing. Digawekeun ku oro. Batal bae enak jalan jeung si Dede Sumiati. Ngapain? Sudah mudah-mudahan dia. Iya. Heh, ari dia naonan Itu dia Lempang teu pake mata. Jangan nolongan aing yo. Sorry aing nolongan dia. Heh, dia gitu amat. Aku dia lengan aing tekor kieu Asal dia mundur-mundur. Dasar macai eueuh. Bang aing doblok. Kita ditacan balik-balik dia. Gara-gara dia aing teu jadi ka agenda jeung si Sumiati dia. Bayangkeun coba Mariati aing. Neuk janjian jeung si Sumiati diajak ngadugan ku sieu coba. Kumaha teu gregetang geus mah diolo aing. Nanja si Sumiati malah panggil si Mul suka ditu. Bener dia. Heeh. Bangsat doang. Iya si gagaran sama si Alek yo.